Kami mah teu ngarti ka hiji jelema. Kami mun keur ngaliwat ka Cikopeng. Cikopeng teh pasantren nu di mana kami sok pulang anting ti imah ti Barengkok ka Cikopeng. Kami sok na motor. Sok pasangrok jeung jelema. Manehna sok aya seuri. Ramah we ka kami. Kami ge nya kitu teh seuri ramah biasa. Danganna ge papanggih pasangrok. Tapi di lain waktu kami sok seuri mun papanggih jeung jelema eta manehanana kalaka baud beketut camerut ke terus kadang-kadang kami hajakeun ku aing lah aing rek baeud rek baketut sarua jeung manehna nya isukna kami kitu bet manahanana seuri ramah ke kaning eta lila teh kitu teh Jack kaning eta kami sataun kikituan teh ngan sok sering na bayanganna otak na pikir ke aing kunaon teu ngarti ka jelema eta kadang-kadang seuri mun keur pasangrok jeung kami kadang-kadang baud nu caritakeun ku kami baud pokona mah camerut bae eueuh semu seuri acan ka kami tah kami teh sok aya pikiran kitu tah aneh bin ajaib dina hiji poe kami ka pasantren geus di pasantren kami teh keur bebersih obsih minangkana mah jeung barudak loba di dinya budak pasantren babaladan teh ngan kami teh keur melak cangkeng istirahat kieu yeuh tah keur nangtung di hareupeun kobong beuti ditu teu pati jauh lah aya budak seuri surah seuri ka kami ke oh budak nu biasa teh ya nu biasa liwat pasangrok jeung kami na motor ke budak ayeuna mah seuri kamari mah keur pasangrok jeung kami di jalan kadang baeud kadang camerut aya beut seuri ramah rengkuh atawa pedah sieuneun euy pada kami jeung loba babaladan di dieu di pasantren teu da bingung da lamun urang seuri manehna pasti camerut terus ke terus cek babaturan teh anu ngobrol aya naon Jack siga nu aneh nempo budak itu siga keheul atawa aya naon jeung manahanana keun ku saya diberesan disikat ari bener mah manahanana ka uing ka ente keun ku uing diberesan lain kitu yeuh lain kitu uing teh aneh ku eta jelema lamun kuring keur paamprok di jalan jeung manahanana kadang-kadang aya seuri kawas kitu tuh kawas manahanana aya keur seuri matak aing teh seuri ieu kadang-kadang mun pasangrok di jalan jeung keurna motor manehna baud camerut lah teu semu bae pokona mah bingung aneh uing kunaon mana kitu tah aneh sok jadi pikiran aing pul dan nanya si Epul naon mang da eta mah kembar ti hari tamah kami teu ngomong deui ngan sok hayang seuri dina motor aneh bin ajaib paingan atuh urang mikir naon tah ka si Epul mah teu ngomong naon da aing izin atuh kembar eta teh eta teh beda jelema horeng kembar eta teh atuh aing nu belegug aing sok izin sakapeung mah mun pasangrok deui matak ayeuna mah apa nu kudu baeud nu meuni nu kudu suranye nu meuni dasar kembar ngalieurkeun
biang teh